Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel kami Rudy Gembul Official. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Kali ini kita akan menyajikan sebuah film yang berjudul Kasih Tak Sampai. Dan selamat menyaksikan. Semoga terhibur. Semoga terhibur ya. Saat ini janganlah cepat berlalu. Kemesraan ini ingin ku kenang selalu. Hatiku damai, jiwaku tentram di samping. Entah sore, Jam seberapa? entah sore, si bapak bisa nyauran. Orang malah teman kejantarkan ada. Apa Barek sih nikah kan? iya. Si kan itu apa sih bapak enak diobrolkeun ih. Tadi teh ngobrol, padahal tuh ngobrol naon eta? Naon cingsek naon teh? Ya si bapak teh teu ngabidian, sareng laki teh. Baik kamari. Eta geus tunangan teh pan berarti. Geus nyari doan si bapak teh. Atuh udah geuning si bapak teh mantau tinggal teh kitu wae geuning. Tapi kayak kamajuan. Beda nganggur lain. Beda gua kapungga. Lah gitu atunya ya kan di mana lagi ngaran kolot mah yang budak teh meureunnan manggih ka bunga rumah tangga teh. Ate mau kieu wae. Engke mah usaha. Jadi ada kerjaan kerja usahakeun gawe. Bukan da mah gedenya dari ngaran kolot mah kitu da susah diceritakeun kitu kieu lagi mau ngarti meureunnan terlalu panjang jeung lebar jika sawah pura tehnya. Puranya Apa ada itu? Kan tentang usaha. dan lagi lain tanya apa teh beda kumaha meureun emang urang teh saya jodohna pas aya titis tulisna kitu we tapi benar disabanda urang ulah jadi dendam karena nya lepaskan aku sih pada uwi Jalan-jalan. Tuh kan itu jalan mah. Kalau pager. Geningnya anjeun pisan nu mutuskeun tali asih cenah arek babarengan moal dugi pipisahan tapi anjeun nu geus jalin. Kadinan teu percaya anjeun teh loba haluan panggih jeung asih baheula nu kungsi ngaitna ati ayeuna tuh nyambung deui. Anjeun bet narima kuring lamun atuh rek kitu ka dirina kacintaan
rasa datang tina hate geuning nyatana tuh nyandi wara nu sabenerna direkayasa. Kental kopinya. Jaya bol udunnya. Kena kayak hirup. Gua nu lewat-lewat acan teh. Budak kuliah. Kayak kieu mah. Naon deui ya tuh hirup mah nungguan paeh ah. Budak telepon. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam sayang. Oh, Ya iya. Lukas tuh dirinya. Ah, ya. Kau mana? Lagi naon atuh? Kangen. Oh, ya sami atuh. Papih ge kangen. Iya. Atuh geura wesel. Nya Itu tegaduh haji jang kuliah si ieu, si Aa. mungkin. Buru ah, Mungkin waktu lah. geura kirim. Mungkin Ui. Weselkeun we ka dinya. Eh, Ka Western Union. nya. Engke. Oke. Heeh. Ke papih ka RT engke. Nya, ide. Ka RT eta Sobur. Yuk, Siap. nya. Buru-buru. Hai. Assalamualaikum. Ya, Assalamualaikum. ya. Waalaikumsalam. I love you. Ya, dadah. Dadah, mama. Baru cair deh. Ngopi lagi. Mantap. Kang. Lagi naon, Kang? Aduh. Keur ngopi. Tanya. Tinggalin ngopi. Ieu aku keur koprol. Heran. Di rumah teh. Anggur sombong. Dan atuh ya, tadi dia. Abang. Wah, ini tah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sombong pisan. Nih, assalamualaikum, ayah pulang. Nih, kemana nya? Waalaikumsalam. Ayah pulang. Ulu-ulu si ayah pasti capek. Ganteng aja. Ayo oleh-oleh na mana pulang teh. Aduh, gila nih, euy. Tadi nakal tuh kerjana. Wih, anjing, ah. panteun. Cakep pisan. Teu sia-sia loba mah sareng aja. Aduh. Kumaha ayah tadi damelna capek. Capek atuh mida. Ih, Nami lagi damel sawios. Yang penting mah damel teh siga nu di dieu tuh. Ayah. Tong di dieu lanas di dieu mah. Anjing. Aing saya mah. Lah. Tapi kalilaan mah rada sono oge kasih ranti. Aing. Mun baheula jadi jeung aing. Aduh. Jadi kasuat-suat kieu aing
Naon teh ngahulang kieu Mang Jajang. Woi. Sia naon teh? Eta kunaon ngahulang kitu? Mikiran naon? Aing reuas euy. Gelak-gelak. Gusti. Di mana maneh? Biasa, Mang. Geus di pasir, ulin sabari latihan maraton, kedeung deui lomba. Can. Atos, alhamdulillah. Geus ngarokok. Can nya teh raraseum kieu teh. Ah, mana? Ngarokok lah. Sebat-sebat. Oh, bener euy Gusti. Sini, Bager kieu gaduh ieu teh. Ketangi teh. Nanya. Murah pisan, Mang. Kumaha? Ayeuna mah Bapak menengit balik. Heeh. Ya. Tah. Gimana? Pop beas. Sok matahan teu bener. Yang ngarokok. Kan orang kudu jadi anak berbakti. Beneran. Kan beas jeung dahar sa. Yang dahar uing. Paok beas. Mama jadi mamatahan teu bener kitu. Mereka kasih bapak heula ngenta udud ngenta duit tapi karek. Andi. Heeh. Nuhun pisan ieu rokona nya Mang nya. Waso Ya. rarai. Aduh, nih. Lapar kieu ya. Masaknya lira tuh. Mah, hese ieu teh. Meni asa ku repotnya ih. Hese ieu kan ageung ting eta mah. Diet makana. Lapar nih. Masak yuk. Masaknya lira. Teu ninggal mami keur naon. Nih. Mang Jajang teh sabager ka urang meureun wae udud. Kopi dibere, udud dibere. Rek ngenta duit lah kasih bapak Mami ada KRT. Rek naon atuh nih. Siap-siap heula. Atuh ka mana? KRT. Moal ieu heula. Eta itu itu budak ayah tuh rek kuliah cenah dieu kakak diuruskeun. Aduh, asa bareda gitu si mami euy. Ai hareupeun si Jajang meni mesra kali ditinggalin teh. Nah, ai di dieu di jero kamar di bumi. Ih. Ararane asa aya. Asa yang beda ieu. Asli. Sabareda kieu hareupeun si Jajang mah. Beda mesra wae teh aya kudu aya naon ieu teh nya. Rasaan teh beda pokona mah. Aya sesuatu anu disembunyikan ieu si mami ieu we. si ayah kunaon ulang kieu. Aduh capek euy. Kunaon Kunaon ya? euy. Eta duit ya Cara pe kieu meta duit. Tuh kasih mami atuh ah. kasih mami ka mana? Heuing bieu teh RKRT dadengan mah. Aing mah goblok polo teh. Cara pe euy. Sangsara we hayu minta duit Aya di si mami, aya si mami. Parah. Ih, duit di si mami ya. ATM si mami kabeh. Waratah oge kudu KRT nguruskeun budak. Lain uruskeun budak malah sare deui. Ayah, gegero can? Malah sare cenah. Dan gegelo lain masak engko cenah tadi teh nyariosna lapar. Ayah, yeuh. Buka. Engko lapar cenah tadi mah lain nyangu. Tuh gero hunang ge loba, lain gerang gegero nyangu. Kumaha? Mah jadi canggih. Alasan yang bapak rasa teh nyeri cangkeng kan ada KRT ada KRT naon sih bener juga budak murah wae budak kus gede oge di hulu teh Tah ieu pamajet kami. mau asal ruana urang ge cara sampai Naon atuh? KRT nguruskeun budak Gegero deui itu can. gegero di loba loba gero nang buruh handphone mah yang geus nyaho bersih we imah geus beres
kebagian bantos anu tahun 2023 di kampung Pasir Hencai. Anu kare kabagian teh kare Mang Udin, Mang Onyo, kayak saya nu poho, saya gitu. Oh, heeh. Maeha encannya. Duh aing sok sieun di ontrog ka dieu ye nu can kaliwat ieu. Kumaha tuh nya euy? Itu stokna saeutik deui di euy. Duh aing pala laur disangka teh balik urang mah. Hujan. Aing maunya pengen. Daripada lieur kieu mending kene tulis ulang di dieu Yang nu rada kosong ieu na. Aya geuning kosong kene can kapake. Mang Udin. Kalau tanyakeun ku aing ke si RT sugan geus cair. Bisa aing meuli cupang anyar. Kamana? Bade ka RT. Sok atuh Baik ka mana? ka RT. Bae naon? Kapo sok. Mangga, Sok we ti payun. ya sok mangga teh bae. Sok we ti payun. Sok Ieu mah sewe duluan sok. Nanti jeung jajah beda konsep. Naon sih? Buat Sok rumah cari-cari nolongan. Cari kesempatan wae. Kesempatan. Amiti, aki teh. Keludak. Ini sok atuh teh heula. Nah, teh Ih, ngingin ti wae. bari wae tadi teh. Kita ka dieu teh. Gandeng ngecoblek wae. Dasar ini kurang balanya. Hei, karena ieu teh naon itu cenah di warga teh. Aduh, kita yang naon cenah di raliweuh waya kieu. Teuing Aya ketulungan naon mah. Cil Amang aya Geus naon. labuh tadi teh. Riweuh da ieu mah imam ih. Didinya nu riweuh. Dirinya meureun jeung riweuh kitu ih Si cuma era kitu. atuh kedatangan lain itu loba budak ditinggalikeun. Emang da ieu mah teu dari pameget oge atuh mang jiga ih. Si Amang geus Panama lamun direkam ieu. Urang mah teh salah. Kitu we. tong egois gitu lalaki mah ngelehan-ngelehannya teh. Ayo ka Kudu jero. urang nolongan. Ya ka jero. Sok. Tapi ke sebelah mau aya ih dulu da. Kayak apa sih geningan sok we calik dinya teh. Ih, pikeun sebelah eta bapak Terus eta. calik. Ayo. Sebelah da Pak RT ih. Astagfirullah. Tos mang ya Ketulungan mah. Sok saurang-saurang ya perlu naon ya teh. Eta bae lah geus kesel. Sok. Ih, Eta heula. Ayo. Awe heula. ingat. Teh itu teh. Diantepkeun aduh heula atuh. Sok cek aya naon ya teh. Kieu ieu teh Pak RT, abdi teh aya priyogi. Duh, ya teh ningan ditita ka imahna. Baiklah, bari nanyakeun kumaha kabar kuliahna. Bener apa henteu budak teh? Tah kieu atuh deh mending keneh ka imah ka dieu cara rape kudu nyamperkeun ka ditu mah. Pes. Naon? Tinggal. Oh ieu teh. Emang jajang minum maneh tadi. Wah, anjir. Tatangkepan kieu teh. Di mana ieu di mana? Tadi di ditu. Goblok teh. Ya. Ya dia mah ya. Dia. Dia buru lila. Tingali. Maknya ieu tingali. Si Mimi. Jeung Mang Jajang. Buru. Buru susu ah. Mana atuh? Susulna. Kumaha boga bapak teh cenah ieu teh? Itu mahnya tuh panas ningali pamajikan. Buru. Gebug angguran mah. Naon ieu bapak teh cenah? Kumaha buru. Pake naon?
Itu tinggali pemajikan seribu buru labrak kita ngelabrakeun astagfirullahaladzim bulu aja Euy bakal rame. Keluar aja ieu naon maksudna ieu ieu ini oke kalau pikiran deui dalam naon ieu sepi ieu naik teh buru dia udah lima ayo buru ieu aing teh asma ieu naon teh viral ieu kalau turun lawan itu ieu kelakuan teh awas naon wah nyedot di awas 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 air anjeun pisan nu mutuskeun tali asih cenah arek babarengan moal dugi pipisahan tapi anjeun nu geus jalir kadina teu percaya